Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Setiani dari kelas 10 ingin membuat video membacakan teks Biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu simkuring dipihormat Ibu Guru sareng rerencangan sadayana anu dipika cinta. Puji syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala margi ku rahmatna urang tiasa patepang dina kaayaan sehat. Dina kasempatan ieu simkuring bade nepikeun biantara ngeunaan pentingna tata krama dina kahirupan sapopoe. Dari rencangan sadayana tata krama teh penting pisan dina kahirupan. Ku ayeuna tata krama urang tiasa silih hormat, silih hargaan, sareng ngajaga hubungan anu hade jeung batur. Di sekolah urang kedah hormat ka guru, sopan ka babaturan, sareng ngajaga ucapan oge paripolah. Walatra nyarita lemesna, lampah hade sopanna, hormat ka sesama dijaga, eta tanda jalma mulia. Indit ka sekolah, ulah bawa salam, sapa guru, kalayan hormat, lamun boga tata krama nu hade, hirup jadi pinuh ku rahmat. Kukitu, hayu orang sadayana nerapkeun tata krama dina kahirupan sapopoe. Kitu wae biantara anu tiasa simkuring sampaykeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.